ketawa. Jadi Kio, iya Bapak karek beres meeting di desa. Jadi berhubung aya nate ke musim corona. Jadi aya penyuluhan ti kepolisian. Jadi sahabat jelema anu arek beraktivitas anu keluar imah atau naon tanu penting mah asal keluar imah kudu make masker. Terus? Jadi ya mah Bapak ngamanatan ke acengnya, iya pangbejaan kabeh warga anu di lembur eta lamun aktivitas kudu make masker. Aya teu kunaon jeung. Diri sih teu awai aduh. Kasih di baharan ya. Mang urang situ pan tah make masker yuk. Pan ayeuna teh karena musim corona. Terus jadi di pemerintahnya pare mah diwajibkeun make masker. Lamun teu boga masker kumaha aja mana? Atuh makana kayak ku Bapak nak diberean. Ieu mah Bapak nitip bae kasorangan pangbejaankeun ka kabeh warga. Lamun nak aktivitas atau nak keluar imah kudu make masker. Masalahna lamun teu make masker eta didenda 1 juta. Tah, Seueur denda eta. yo bisik dipercaya tak baca di dita. Di kepolisian, barang siapa saja yang melanggar saat keluar rumah tidak memakai masker, maka dia akan dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah. Wah, 1 juta. Jadi itu mah gitu bae. Mangga siap. Iya masker ku aja yang bagikeun nya. Mohon. Kela mentos beres ka Didi. Siap. Mangga kok di daguan. Aja. Ya. Pengumuman. Anu nak beraktivitas kudu make masker. Lamun teu make masker didenda 1 juta. Dimararaskeran, cuy. Kemana ieu urak aingnya? Masa emang kemarin di dia deh. Isuk-isuk itu tugasnya ngan ngurak doang aing. Make daster. Kira aku aing ngurak make dasternya. Sasten ngomongkan. Make daster aing gagah amat ya. Kira aku aing teh salah deui tanya. Kira aku yang make daster dak ngurak. Eta peraturan pemerintah aya bae ya. Teu make daster didenda 1 juta. Aing gawe nangan ngurak doang. Mun teu make daster didenda 1 juta. Aing hirup dak. Aya bae peraturanna make daster segala. Asa kumaha kitu nya aing teh mun make daster kitu-kitu meureun. Aing. Abang aing asup heula lah. Make daster daripada yang didenda 1 juta. Sakale doi kepada warga Cikulur teu make masker didenda 1 juta. Untuk beraktivitas make masker. Mau center. Nah, pengumuman isuk-isuk teh mau center. Dah, tuas amat deh gitu. Gua edan meureun pengumuman ti mau center burang-burang. Mana di center teh? Ujing age panci. Aing di mana kitu teh center? Ya, ieu center. Sakitu nunun di dieu. Coba sakit aing penasaran saya teh ngumumkeun. Nyaku aya bae jeung ti burang teh mau center segala. Awat cuy, orang peselilanya ke katimu keulin deui biasana kan orang sok ka kafe, ke mana, ieu mah henteu nya. Nah, terus kemai kabar ngece. Oh, nya. Naon eta? Di maskeran. Kudu di maskeran. Lu aing teu di maskeran cenah didenda 1 juta cuy, ya Allah. Make masker didenda 1 juta. Di maskeran euy, maskeran nu teu dipake denda 1 juta.
Nyinahainya alam dunia ieu peraturan aya bae lalaki ditambah make daster segala. Mun teu make daster didenda 1 juta cenah. Daripada aing didenda 1 juta, mana gawe nangan ngurek doang. Rada aneh sih ngurek make daster. Ah, bodoh teuing lah aing pada didenda. Jelema teh nya. Iya kabar bege kudu ribet make masker segala. Ini gelis tuh nya. Geus meureun lah gelis, tinggal ke counter doang. Ternyata saha di burang-burang make daster. Hoi. Burang-burang ngomong center dong dan lolong tenan dia. Ih, buku iya tadi ngadenge aya pengumuman. Kita mau center cenah, lamun teu mau center didenda 1 juta. Salah denge dia. Aing mah ngadenge cenah euy. Musim corona, lamun teu make daster didenda 1 juta. Aing dasar gawe nangan ngurek doang boleh supir aku didenda 1 juta aing. Sawan lah. Anjing make daster. Center, tah mau center. Daster. Mau center. Make daster. Ih, yang serikeun aing wawaniana dia kejauhan. Jawara ongkoh mau make daster. Mikir atuh. Dia kuat disorakeun otak aing yang dengkul dia. Mang, kita mau center. Make daster. Dia lamun teu make daster didenda aja ku pamarentah 1 juta. Teu percaya. Coba hayu tanyakeun. Mas hayu tanyakeun. Sakit itu tadi nu. Tinya aja jorokan beri memotong terong. Cenah teu make daster. Dia masalah denge meureun. Buku tah mau center. Kita make daster. Center. Daster dia mah. Center, daster. Lamun eta ge salah dia. Allahu Akbar. Naon eta? Areta kunaon make daster kitu? Eta saha? Saha? Heeh. Atuh ieu mah si Novi. Oh si Nopi. Kan make masker berang-berang. Kan nahan make masker. Kansa. Tadi anu pengumuman masker cenah. Make daster. Masker. Masker. Daster. Masker. Salah denge dia setiap saat tadi ngomong. Eta dona mah suara si Kemod. Kemon. Heeh. Di belah mana sih kemodna? Kamana ya tadi mah kaditukeun da. Baju itu kita make masker. Ya, Nahan make center. masker non Daster. Iya di Masker. daster. Center. Daster. Masker. Daster. Masker ada center di naon? Kentang. Depan denda dari 1 juta. Denda 1 juta aing gawe nangan ngurek luang boleh isuk. Oh, geus pengangguran. Kamu saya tanyakeun. Ih. Cek aing daster. Masker. Gua ngareng ka aing. Ih, buku masker. Center. Tuh jelema mana? Hei. Kade. Hari tadi dia ngomong ke naon? Masker. Tuh, masker Dia kan? pakai daster. Yu di mehong. Kan masker cenah. Dia di burang-burang mau center. Geus nyautang ngepoek. Dia titah mau center. Aing Masker. ngadenge tita make daster lamun teu make daster Masker budak didenda. maskernya dari Tuh, masker kan? Bener kan masker? Atuh lain masker eta. Terus masker Hari mana? ngomong masker bacot yo. Hari ngomong nu jelas jing. Lain Hari maksudna. anjing taruh rekaman. Maksudna tita naon? Kunaon emang tita make masker? Pan aya corona. Corona? 19. Corona tita make daster aing. Astagfirullah, masker. Tuh, masker kan? Atuh geus bener kan ieu masker? Ih, masker ieu yeuh. Geus ayeuna teh tangguan aing deui aing kurang RT heula. RT na aya weuh. Ya. RT na meureun rada-rada. Aduh, si RT mana di situ? Amat isi kemon dia. Ayo ngelecek sampai. Aja kumaha geus dibagikeun can. Bos, dibagikeun mah beak maskerna, kabehan secara konten lain saparo deui teh aya nu palolongo. Naon? Geus hayu geus pokona mah gati bae dijelaskeun saya kan. Saya perlu dijelaskan. Masker. Ih, Tah, jelema palolongo tah nu hiji daster, mau center, nu hiji cemong. Mana? atuh yang mana ikut pengumuman kos gitu. Oh, Pokona mah harariut bae ah. Aing. Ari kumaha kitu Pak RT? Sarangan cager. Atuh, neken di jiji ya. Mending dipuan teh. Kumaha? Iya, korek amat sih. Kumaha? Orang arek
ngurak isuk-isuk keur nyiapkeun kurek. Anu lulumpatan bari nabehan tongtrong. Cina tita make daster. Sebab Masker. daster cina cek pamarentah aya penyakit eta tah. Corona teh kudu make daster, lamun teu make daster cina didenda. Masker. Tuh, masker kan? Salah denge meureun. Jadi Center kio. rokok. Iya jing aing mah. Dengkeun Pak RT. Jadi kio. Hmm. Kelan, telepon. Aing. Kakek dong. Halo, Assalamualaikum. Dia nu bener jing ngabeja. Iya, aing toreknya. Ih. Aing mah kadenge lagi make daster. nya cemong nya mah es krim gitu. Jadi kio nya, hai. Gane-gane. Kumaha? Jadi kio. Di mana? Jadi kan kayak di pemerintah teh kan ngeluarkan program anyar. Aing sakit ieu jaro. Wae lamun lain RT wae gitu tah. Iya terus dibejakeun. Aing kadenge lagi mentah make daster. Masker. Ih, nyebar Aing rokok center. Masker? Masker budak, masker lain masker banget. Gane. Nah. Jadi kan kio. Kumaha anjing teh jadi gitu Oh, jadi aing kieu mah. teleponan payah apa ya? Kumaha, Ih, aing geus ieu warga nu Di jalan rumah kayak bisa dipecat jadi iya. So penting. Jadi kan kayak ini bakalan aya razia masker di kepolisian. Oh, jadi pemerintah teh ya mewajibkan masyarakat kabeh eta make masker lamun teu aktivitas. Namun aya masyarakat anu teu make masker, nah eta bakalan dikenakan sanksi, nyaeta sanksi didenda sebesar 1 juta rupiah. Tah bisik tah. Diulangi lamun kumaha? Tah, di dieu ge ditulis tah, bagi siapa saja yang melanggar dan tidak memakai masker saat beraktivitas, maka dia akan dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah. Gitu. Jadi begitu. Geus teh geura bere masker tah, geus teh kabagian budak mah. Oh iya. Atuh pajar abdi mah make daster. Dari mata Iya, rek. iya. Tadi masuk segala ke kieu. Dikira masker banget. Masker. Iya tuh jelas yo ngabeja. Iya, Bare mantekan pakai yo. tongkrong sih. Iya salah masker. Iya dua under juga. Bebarengan kieu burung. Dipotong. Soalnya ya danana can turun deui ieu. Oh, gitu. Jarona pugugan. Jadi anu bener make masker. Oh. Oh, gitu. Jadi gitu, ya bejaan kan lain bisi kayak papasan tanaman bejaan. Pajar Sudah dibuka abdi mah make daster tadi. Si ge make center. Mau center. Bae. Orek iyo. Si iya berarti yo.